Wuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat selalu sahabat. Hari ini Senin 3 Maret 2025, hari ketiga Ramadan. Ayo Pak Guru ya. Ngabuburit ya. Congyang rame. Ayo Congyang rame pasar sore. Ayo kuda renggong. Kuda renggong, kuda saloyong. Seberapa poe kuda? Oh ya kuda ya. Sok. Sararumping gadi ke Congyang. Ke alun-alun Congyang, nu caket Congyang ya kuda saloyong di tunggangan ku Apih Adai sareng Mang Agus tadi tunggangan nanti kuda nanti. So, kadaria salamisa sasih puasa ngabuburit di alun-alun ngangge kuda. Disko mana? Disko mana disko? Disko mana ya disko? Oi. Aya disko. Aya sabaraha hiji kudana? Hiji, dua. Tuh sok kadari sararumping ngabuburit ngasuh. Sepuh namilarian kanggo tajil, putra-putrana naik kuda. Mana? Nah. Sekali naik sabaraha sekali naik ayeuna? 10.000 seputaran ngan seberapa meternya? Kayak orang ningalinya 10.000 seputaran kayak orang nutur-nutur ya. Sakumaha jarakna. Di payun mah 5.000 ayeuna mah tos janten 10.000 cenah. Tapi jarakna mah sami kayak orang tingali. 10.000 sakumaha jarakna nya orang tuturkeun. Saha nu numpak ya. Sok banget. Halo guys. Aris Wildan ke mana? Gilang. Wildan ke mana? Oh. Lain. Sekeluarganya ka dieu nanya. Beda sekeluarga itu mah. Tuh rame dari Lebet. Kela ini orang ningali kuda we heula ya. Jadi 10.000 teh teu ka kuda wungkul meureunnya bagi-baginya. Oh. Lapak, Pak. Kalapak ka kebersihan tah janten 10.000 teh teu murni kudu gaduh kuda. Tacingnya ieu ningali 10.000 ya sakumaha ya jarakna ya urang tuturkeun nya. Orang tuturkan 10.000 ya. Sok ya ti dia ya. Kira-kira seberapa menit? Wah cek. Sing orang nuturkan kuda 10.000. 10.000 ya. Payunan SD. Tuh kade. Tah sakieu 10.000 teh. Ngan sabaraha?
Itu 10.000 teh. Nah, jadi rame ya. Boho udah naik, boho. Hah? Teuing teu nyaho. Eta pokok jam tuh. Oh, jam lila kene lah. Ayo naik tah. Iya. Oh. Naik. Sok naik 10.000 putaran, kirang langkung 200 meter putaranana. Rekamarana itu. Ya, ya, tidak sampai di sini dulu sahabat ngabuburit di alun-alun Congeyang. Hari ketiga Ramadan 3 Maret 2025. Yang mau naik kuda soloyong tinggal datang saja ke alun-alun. Selama ngabuburit bulan Ramadan, satu putaran 10.000 cenah. Nah, turun, selamat menjalankan ibadah puasa. Sahabat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.